kawan yang mungkin sedang rindu akan proses teater 13 Senja di Festival Drama Bahasa Sunda tahun 2014, 2016 dan sampai sekarang teater 13 Senja sudah tidak ada di SMAN 6 Cimahi, salah satu esko yang membawa nama baik SMA 6 dan Kota Cimahi. Mungkin ini cuplikan untuk membuat kawan-kawan melepas rasa rindu kepada teater 13 Senja. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Iya, kudu gitu jika robot. Kudu ngajaga sikap. Sangkan kalau natera. Tapi manehna teu boga waktu saketika aja pikir anak tambah kumaha. Indung jeung bapak aja teh jalma terhormat. Dihargaan ku sasama. Anjeun kudu bisa ngiglanana san. Sangkan bisa ngajaga kehormatan maranehna.
Tah, eta pisan Kang. Maklum di kampung. Jalan nulis aya kira-kira kan 1,5 meter lah. Ya, 2,5 meter oke, cukup jaga maka. Pokoknya maka asal mungkin saya bisa bikin harus beriman. Umat, ayo nama parkir di jalan. Ayo 200 meter lah. Puas mah biasa baiklah. Ulah doa kisah galak. Beres. Tahun iya Kang, saya mau kerja di proyek. Juga narada badal. Kurang lebih dalam familiar lah. Oh pasti eta mah Kang. Bangga Kang. Waalaikumsalam. Don. Odon. Odon. Siap, Don. Abdi kan beda dengan CRT. Dewe kayak ngerubah kancing apaan di jalan. Sangka mobil dewe bisa asuh. Beda tuh. Urusan olahraga mah dewe itu ngakut situ. Ayeuna juragan. Nyawa ayeuna pirang kudu pake kawan kawan hareup mah. Maksud teh bade jamaah kiraha? Minggu hareup. Kurang kiluan, euy. Kacang saja, ya. Kacang, ih, kacang.
begitu yakin? Pasti suratnya salah. Duh Gusti. Sandra, Sat, Sandra aja pulang. Sandra, nyala aja teh. Umur goreng Pasti hubungan aja. Geuwat atuh dangdana. Geus beurang teuing. Bisi kaberangan. Naha, kunaon deui atuh eta sapatu teh? Sepatu sakola teh ulah dipake olahraga atuh, Ais. Ari apa? Kapanan? Ois mau gaduh hiji sapatu teh? Eta oge. Kayaknya mangga lo aman atau apa-apa. Ai, nya. Poho apa
bejakeun. Aku jeung Ami teh sibuk. Can aya waktuna bunga ka sakola. Nu mata kieu, sakola teh cing bener. Pulang ngalipukeun bae kolot. Dina kayan kieu. Boro-boro nulungan. Waktu oge teh nyesa bikin kuring. Sibuk. Bosan. Nah, taya waktu setik oge bikin ngadigi kayak Sandra. Sandra ngerti. Nah, udah pegang gue kemarin nanti bikin kayak rumah Sandra. Tapi lain dia udah taruh ke Sandra teh. Lain. Sandra, San, ulah sare di dieu, San. Bisi kumaha. San. Terus sekolah deui nya. Anjeun geus bebeja ka kolot anjeun. Dikeunaan surat dokter teh. Terus dah macan. Sandra, kuring ngarti naon anu karadaman ku diri anjeun ayeuna teh. Kacida beratna. Tapi ulah nepi ka anu salok jiga kieu. Dan heulanya kebenaran tadi kuring beli gorengan di jalan. Daguan sakedeungnya. Sakepeng mah kuring sok ngarasa hirup nyorangan di dunia teh. Beda pisah jeung anjeun. Nah, anjeun teh carita kitu. Anjeun boga bapa dunyaang. Anjeun boga bapa, boga indung. Kuring mah teu boga indung. Tapi kayak ada seroba. Sejiga baheula. Ayeuna maranehna geus nyaaheun ka kuring. Saya nu malire ka kuring.
Aja hirup beunghar, loba harta, tara kekurangan. Bapak kuring mah ngan saukur tukang parkir. Hirup susah, sagala kekurangan. Tapi kuring tara diantar ke bapak kuring ka sakola. Kuring tara dah bari si Ami. Kuring tara ngabajai sampai dah bari suka bunga jadi si Api jika anjeun. Sagala nu karadapan kurang ayeuna geus jadi tipis tulis di nu kawasa. Masing-masing jalma boga kalebihan jeung kekurangan selang-selangan. Urang kudu syukuran ulah ngarasulah. Nya. Kepada loba teh babakan di dunia teh. Tapi naon kudu kuring. Kuring sadar. Hirup kuring sagala loba. Segala cukup. Malah kalebihan ku harta. Tapi kuring miskin bukannya akhirnya diindung jeung bapak. Kuring teu boga batur bakumaha. Teu aya batur ngobrol lamun kuring teu sedih. Teu aya batur seuri lamun kuring teu senang. Paranina teu aya lamun kuring hayang mogok. Hayang dielus rambut ku ramo-ramo nu jadi indung. Hayang dibelaan ku ramo-ramo keker jadi bapak. Dede sobat, datela geuning, kakayaan kolot anjeun teh. Layana naonan dibandingkeun jeung kanyah mah. Sing sabar bae nya. Kuring yakin hiji mangsa anjeun bakal pinanggi jeung sagala kahayang anjeun. Kuring yakin. Walila deui, kuring bakal ninggalkeun kaya dieu. Naon maksud anjeun? Isuk atau apa gitu? Anjing bakal ngerti naon maksud ceritaan kuring. Geus, geus wanci sareupna masih kena ngarobrol di luar. Kamali ieu. Tuh kajian geus datang. Kira bagiakeun ka ditu. Kuring mah sirek nungguan si Api jeung si Ami di dieu. Suga geus kedeung deui datang. Nya tuh kuring balik kalanya. Hampura bisa maturan. Kakisan, leuwih hade anjeun oge geura balik. Geus wanci sarotna bisi kumaonam ke. Sing nyaah kana awak. Nun pisahin. Alah, sama tukang beli ieu teh. Bisa bisa. Makanan, mau beli mau kene. Kasih deui. Kembali euy. Mumpung apa boga rezeki, tentangku geura ngareuk boga rezeki 3 poe tadi. Itu tingali. Itu imah nu sakitu leutikna. Di cicingan kedua urang. Anak di bapak. Hidup miskin. Harat pakaian pusat bahan. Tapi karasana mah dihageutkeun. Asa hegan. Ibadu kanyaan. Pinuh ka bunga. Beda bisanya imano itu. Ima gedong sigrong dia siap menjelma beunghar. Bro di juru. Bro di panto. Ngalayan na imah. Lubang tibuk kalembok. Malah memang mubah mubazir. Tapi karasana sumuk. Sepi. Hengap. Panas. Tapi kabutaheun. Kadang ingin cek kakak
jika hidup tidak liang sirep. Kemana tuh anjing teh? Kuring sono. Di mana tuh anjing teh? Kuring diri. Terus ya, kemana ya Neng Sandra? Neng? Neng Sandra? Neng? Neng Sandra? Abdi, balik ah. Aduh, si Omen tadi asupkeun euy. Neng, Sandra, tos wengi, gerang kali kalebet, tiris di dieu mah. Mang Sarman, Oh, Neng, sabaraha hamal ayeuna teh? tos tabung 10 wengi, Neng. 10. Sing kene ini. Sandra, punten pisan, sanesna Mang Nyonya Moanan. Gawe raos ngamutkeun Mang mah gerang kali kalebet kulemna. Gawe biasa penting kulem di luar. Sing watos kana salira, Neng. Duit teh da Mang. Neng. Neng. Sandra. Dipra deui.
Mas, Sugan sila ikanya. nyaho dewek oge. Kan teh aku kudu ditamal. Urusan bandelep. Dua penting. Eta nak balik. Kemana nya? Sugan udah selain apa? Kapan? Betul sekolah nalin? Tuh. Mana kan gitu, di situ. Pandai kan kalau Pasti nu aku. Penting BTS nya eta budak teh. Iya, Rahmat. Kamari. Ah, hasil lain teh namanya ada dewe. dah selain teh nanya. Naon Ahmad? Nelpon ke. SMS ke. Kapan zaman tinggal canggih atuh Nelpon juga sia. nya. Beralun. Sorry oke. Relax. Nah. Oke. Di kantor nanti jalan Sarmat. Nya. Ieu handukna tetep ngegasep. Apa nambah banula jadi satang? Eta pakai koran. Neng, Sandra, berantos siang Neng. Izin tuh, jalmi nu larang liwat. Pilih balik ke rumah lagi ketemu aja dapat sama Neng. Neng, nuhun, abdi Neng. Tadi siapa datang? Lumawi Neng. Kamari wang sunat teh. Nanging subukannya angkat deui. Yang berberita. Lumawi Neng. Dek. Tadi siapa? Tadi wengi maksudna teh Neng. Nanging subukannya terus angkat deui. Bade ka Jakarta saur nama. Yang berberita. Lumawi Neng. Guys, itu mah. Tong dituluykeun. Kuring geus apa? Maranehna moal lain menyayangi kuring. Dan kuring adalah penting. Urusan maranehna lebih penting dibanding kuring yang terserana. Hapunten Neng. Mang Culangu. Manawi arejena teh saribu pisan katinggalna ku amang mah. Kapanan sadena oge kanggo Neng. Maranehna mah lain ke kuring. Kerta egoisan maranehna. Lain ke kuring. Kesenangan maranehna. Lain kesenangan kuring. Punten Neng. Tapi mang tempat serius. Mang, itu orang sering. Punten Neng. Tapi Neng bade ka mana kitu? Kuring mau kemana-mana. Video nuban sapi jeung sapi. Maksud Neng. Ieu mah Berat tuh Neng. Punten Neng. Tapi Neng bade sarapan naon? Wah, mang dipanyanakeun ka dieu. kuring teu hayang sarapan.
kuring ini sekolah lainnya.
tinggalkan kuring. Kuring hayang sorangan. Sandra, aja kudu batur. Kuring teu butuh sasaha. Waktu kuring seet. Naon maksud anjeun? Dokter. Umur kuring ngalila deui. Cukup. Anjeun teu kudu nyarita naon deui. Kuring bisa kabeh jalma. Geus nyaho sagala nu karenapan ku diri anjeun ayeuna. Anjeun ulah boga sarapan jiga kieu. Anjeun geus bebeja ka ibu bapak anjeun. Induk. Bapak. Kuring teu boga ibu jeung bapak. Kuring hirup nyorangan handa. Anjeun teu meunang nyarita kitu. Kira-kira manehna boga waktukeun kuring. Sabinggu kuring ngaraguan maranehna. Maranehna leuwih nyaah kana pagaweanna. Leuwih sieun kalangitan pagaweanna. Dipeuteun kalangitan kuring anakna. Allah ka aing. Anjeun boga kulawarga nu nyaah ka aing. Ngebimbing. Ngopi ngajarin anjeun dina segala keayaan. Haneukeun minimal. Ayeuna anjeun geura mulang ka bapak anjeun. Ulah sekali-kali nyieun bapak anjeun doang. Cukup karau pusing ku kuring. Nyieun bapak anjeun bangga ka anjeun. Ulah jiga kuring. Sandra, Allah Maha Adil. Kuring yakin jaga. Anjeun bakal pinanggih di kebahagiaan sajati. Kuring jeung bapak kuring teh oleh ngadoa. Sakan anjeun bisa keluar di persoalan ieu. Kuring janji. Besok atau kadang lamun kuring panggih di kolot anjeun. Kuring bakal ngingetan. Dan anjeun teu kudu bisa tahanna. Sabarnya. Anjeun bisa nulungan kuring. Agak we ieu hiji pamentan pamungkas di kuring. Sareng barengan jeung anjeun. Nah kumaha kitu? Ka dieu geura. Ka dieu. Kuring hayang anjan-anjanan sareng anjeun. Kuring hayang anjeun jadi saami sakeureun nya. Sandra sono bisa ka Ami. Sabaran sasi Ami perasaan Sandra. Sandra gagina Sandra ka Ami. Ami, Sandra hoyong pisan. Susu jahe kenging ngadamel Ami. Lampung bisa tahun Ami teu ngadamel kanggo Sandra. Oke, aing bilang buat kanggo Sandra nya Mi. Mohon susu jahe. Ami bade anak deui nya. Puter Sandra tuh. Pilih kagak kesibukan Ami. Dan atuh. Ade bobo. Pepelannya harta banda dunia barana Budi pibanda kuning Sandra teu bisa nggantian yang jadi kolot. Bapak pejabat
dihargaan bisa sama. Hidupnya cuma beres minat kepada kaum remaja. Tapi nah, anak sorangan cuma lirenya. Bingung apa mais? Duka tuh. Bepeje apa mah kalis. Segala karena dapat gulai Sandra, sing jadi contoh di hidup. Jangan sekali-kali rutin narkoba. Ayeuna urang kudu kumaha? Aduh, kumaha aja ngomong bingung. Diantep karunya ditulungan di semua acarana kayak di jalan. Tulisan lulungan eta budak teh buat hidung bapana. Tapi nya kudu ka mana nyusul hidung bapana? Pak, cobian aku ka Mang Odon. Tiga apa lagi mana dia tendean sareng hiburan ayeuna? Si Odon. Bener. Apa yakin? Si Odon apa di mana juragan jaya sang ibu Ratna? Bener. Ya deh, ayeuna apa nak si Odon? Wis, apa nak si Odon? Di depan tuan di dieu nya. Don. Wah, nanya euy.
Bang Endah. Abah mana? Di ditu. Di ditu. Subhanallah. Alam Endah. Geunah jika dapat kuring hirup di ditu. Mulai ka nyeri, mulai ka susah, mulai ka melang, moal aya kapunggaraan. Kelanya, kuring teh ngajak batur, sangka kuring teu teueung. Kumaha? Can waktuna. Kenapa bisa gitu? Oh, nya tuh hari gitu mah. Enggak. Sewa-sewa. Jaga gajeng bakal ngerti naon maksud ceritaan kuring. Rahayeuna aya hiji pamenta kuring ka anjeun. Memeh kuring ini. Baliknya kok. Dan, Sandra, nah menjadi kieu bageus. Kunaon hidup teh? Kunaon? Jadi hidung kuring. Bageus. Nah hidup cerita gitu. Saha anjeun? Sandra, ieu apih bageus, apih. Api. Api saha? Rarasaan. Kuring teu pernah mau ka aranjeun. Sandra, teu pantes anjeun nyarita kitu ka kolot anjeun. Sandra, apih sadar, saya adalah apih jauh jeung kieu. Apih janji, disamet ayeuna ka hareup. Apih bakal bae di dia baheula. Hampura apih bageus. Ih, ribut bae. Hariji atuh. Kuring rek nyarita. Wih, Kak. Aya hiji pamenta kuring ka anjeun. Memeh kuring ini. Bisi. Isu pageto panggih jeung induk bapa kuring. Bejakeun yen kuring ini dihelaan. Caritakeun segala sedih
Hampura hapi di kami banget. Harta kekayaan maranehna mau bisa ngegantiankannya Api nu jadi indung jeung bapa jeung omat ulah pohonnya dijageun dan kuring sono bisa kasih Ami kasih Api itunya kurang itu jadi jadi mimpi harus meranehna Sandra ya Abi aku Abi lu ketemu saya kuring kayak ngalangkeun heula ka sono ka indung kuring baheula masa kuring keur leutik unggal sore mapak maghrib Abi sok yuk di dieu kuring diu pikiranna bari nyarande ningali lalai keluar tina payuketanana Abi teh lembabkeun kukuki nanti sok aya nanti jadi Abi lembabkeun kukuki nanti budak leutik bisa ngapung babakuna puna peuting ngurilik bakalayangan alis kami sarung maning buahan bae nu kapangting enggak teteh kuring harita malahan mah sok nepi ka sare upama si Ami geus beres nembang tua atawa tilu kali balikan eta buku tah lamun si Ami unggal isuk harita mah nya saaja jadi pejabat juga ayeuna manehna teh sok lembabkeun Juru dembung. cahinya juru dembung sok ayeuna jadi si Api lembabkeun juru dembung hirup di dunia kudu seni anu Ah!
bakal bayar waktu aku pikir tidak. Abdi salah. Udah pengeluhan. Duh Gusti, nah anjeun ngageikeun kuring ku cara kieu. Ampun Gusti. Sagrada.